Sampurasun. Alhamdulillah. Urang keur ngariung ya teh keur di marana ieu teh? Padepokan Parukuyan Dago. Padepokan Parukuyan Ciburia Dago di Nararaga ya teh aya pasar rakyat nu dilaksanakeun teh setiap saminggu sakali. Aya pementasan kolaborasi kesenian Tidaya Kalimantan sareng ti Sunda tangke ya. Tapi di dieu urang aya gariung ya. Aya dulur-dulur anu jarau. Aya nu di mana wae teh. Tasik hadir. Aya nu di Tasik tuh, nu di Banjaran di Bandung Selatan. Garut Mang Uya. Indramayu. Saikat berartinya sabeungketan. Cilegon. Ya, aya. Alhamdulillah tiasa ngariung, tiasa pendak ieu teh komunitas Iket Sunda anu di area Tasik, area Garut, area Banjaran, Bandung ngariung di Parukuyan. Komunitas Iket Sunda araya di Dario, Bray. Sok kumaha ya. Enya teh direncana ieu teh nya. Teh direncana. Masa Toracios apa? Ya, Toracios. Jadi ieu mah kereta HTM meureun hayang ngariung. Silaturahminya batin, kontak batin teh set ngariung. Di SMS begitu mah. Nah ieu teh sebagai pupuhu zaman baheula mengurus. Kumaha ke programna? Yuk orang naroskeun program. Abi kumargi bade nyerahkeun proposal. Aya kegiatan nganggo kapayun Mang di komunitas Iket Sunda. Di komunitas Iket Sunda mah panginten can ieu can ya can arongan muah kajeun kene single fighter we. Ngaguluyur heula meureun nya. Ngaguluyur heula. Sabab kondisi kaayana emang keur kieu nya ku si corona teh eta. Nah, paling oge saya ayeuna teh misi secara pribadi jeung jadi riungan. Jadi riungan teh kieu kalarasan jeung barudak Batu Karut di Bumi Alit, di situs Bumi Alit. Nah, yang yakin lah hiji kegiatan. Jadi misi teh ngiket eta teh ngiket seduluran, ngarah bener-bener saingketan sabeungketanna teh eta gitu. Nah, manawi jadi can ngarambah ka Bandung, can ngarambah ka Tasik, can ka Garut. Nah, engke mah insyaallah abi meureulin ngan eta panginten ngatas samana pecinta iket we heula gitu nya. Bilih soalna ari direkrut ku naon teh? Direkrut ku komunitas dacan legal kan gitu. Ieu mah urang we silaturahmi gitu nya. Ya, urang teruskeun kumaha ya pergerakan komunitas Iket Sunda area Garut. Tah ieu pupuhna. Cik kumaha cik mah? Ya, pokona perwakilan. Ai kahoyong mah nya ayeuna teh kan anu Mang Dadang anu kasabar anu kadalapan. Siap. Ayeuna teh ku sabab ayeuna kondisina Pak Haji setuju ieu aja abi teh. Jadi rada diundur-undur kapayuna mah insyaallah ke abi di kabar-kabar we lah. Iya. Kangen dadangnya anu sanesna kayak di ibaran ku abi da ayeuna mah da posisina nuju kieu mah pe. Tapi masih sok ruang riung eta. Ari ruang riung mah masih di grup oge kan masih kena aya gitu ruang riung. Cuman ruang riung ge da terbatas teh ya. Anu syarat panginten tiap kecamatan heula dari Sagarut mah menyangkupna panginten gaduh aktivitas masing-masing panginten dinu acara panginten. Sepatos kamari gitu mah pe. Ya ada Urang ada di Iya area komunitas Iket Sunda area Tasikmalaya kumaha hibarna kabar-kabarna Tasikmalaya di komunitas Iket Sunda kumaha. Ari Mang Ipe iketna naon eta? Abi mah Uganda. Desember abi mah. Iket gajah. Kumaha dulur di Tasik ya. Alhamdulillah benten simkuring ngawakilan ti komunitas Iket Sunda area Tasikmalaya. Kegiatan ayeuna benten mulai aya bade non teh sok aya rajin riungan saminggu sekali sehari sekali benten alhamdulillah ayeuna teh nuju bekerja sama sareng Kompepar. Kompepar teh naon Kompepar? Kompepar teh benten kelompok penggerak pariwisata. Abi mah tara wisata. Tah benten di dinya teh kelompok penggerak pariwisata teh karesan di Nicakla di Kabupaten Tasik benten aya sababaraha kelompok anu hoyong terang yeuh iket teh kumaha naon ngaranna jadi sosialisasi iket ke tiap-tiap tempat wisata itu khususna anu aya di Kabupaten Tasikmalaya heula. Kitu baraya janten
tara tepung di dunia nyata, tapi pergerakan di wilayah masing-masing berjalan. Komunitas Ikut Sunda di Garut, aya di Bandung Selatan, di Bandung, anu di Tasik, di mana wae masih tetap berjalan, masih aya geuningan. Aya masih hirup Kudu hirup. ikat nurani semesta. Nah, eta. Jadi sanajan pada jarau pada ulah ka mamana nya anger ari komunitas ieu anger aya. Jadi simkuring-kuring dina program mah teu wakan yuko ka pusat gitu kan ya. Ah, terus ana di sewang-sewangan bergerak terus da geuningan beki dia teh hasilnya gitu nya beki dia teh beki seueur nu ngarangan Iya, nonoman apa gitu aya namanya paradangnya. eta. Urang ngarekan nonoman, ulah ki sistem budaya Betul. lah nonoman ayeuna mah. Jadi orang teh kudu berhubungan jeung pemerintah oge, kusabab nya urang teh butuh, pemerintah butuh, orang butuh. Jadi emang kudu aya Saling membutuhkan. saling berhubungan. Nah, mah itu kieu saya mah nya di Banjaran, di Banjaran. Nanti tadi teh kukurilingan teh. Jadi kumaha cara ngiket antar wilayah di Cirian, di Cirenana ku iketna gitu kan. Nah, urang anak dan digerakkeun anak iket. Berarti kan urang gerakanana ge gerakan iket duluranana gitu. Leres. Nah, nu mabri di Banjaran ayeuna nuju gencang teh ngadamel kreasi aya tenggal model-model iket anu disesuaikan sareng situsna, disesuaikan sareng ieu karena jadi warisan. Jadi orang kan pengen iket bentuknya misalnya itu saha di kolot urang, diatur urang terus kalau mau. Nah, kan ari cara ngiket sareng sajabina mah ya guys. Naon teh pada masing pada arapal gitu. Nah, bentuknya tadi Banjaran mah ayeuna teh nuju bergerak gitu bentuknya teh. Ieu kumaha bikin ngadamel bentuk enggal tapi rupa enggal anu sesuai sareng wilayahna. Nah, insyaallah gitu. Filosofina aya dan sebagainya aya gitu. Nah, sementawis di Banjaran mah eta sampai nu di bintarkeun teh. Tah abdi mah ayeuna teh nuju fokus ngiket wanoja Tah, eta. ka pelaminan. Can manggih eta mah. Ngiket wanoja ka pelaminan can aya aduh. Paling khas nya namanya. Eta mah berarti kudu pacak kudu nyantel heula. Aing teh kudu nyantel heula. Udah dasar heula kudu Udah siap. dasar eta mah. Udah dasar heula. Pelaminan di Ciamis. Nah, Besan. Geus lila. tapi di Garut kumaha ayeuna pemakai iket atau lebih langsung seueur? Seueur ayeuna seueur. Abi ayeuna ngaieukeun kanu ikat anu kasenjaranten jadi ngarah aya ieu damalna lah. Sama emang seueur sih anu model ikat Iket anu praktis oge nya eta sawios lah anu di ngawalana nu ngamitan nu resep mah kanu Iket panganteur disebutna teh nya iket Ngawanokeun praktis. teh nya eta mah sama ngawanokeun. kan kena lamun abi ninggalkeun cenah mang iket teh hiji jenis tapi mang mah aralus cenah iket teh ya kan nu kieu mah tiasa hoyong kumaha ge kadangnya bara macam hiji iket teh tiasa sabaraha bareng kumaha abi tiasana panginten gitu. Ari kan sepatas topi ya panginten pai-pai di atas we kitu panginten. Kan aya seueur era mah abi ngayekeun nguploadkeun ikat. Mang cenah yang iket teh tapi yang ajarkeun abi mah murah. Alhamdulillah kamari abi mah cenah naon ribet cenah iket kitu mah tah hoyongna praktis sok pa abi dieu. Alhamdulillah juga ayeuna iket teh eta we da hiji tiasana teh geuningan nu di etana. Kan eta teh tiasa panginten sabaraha hiji, saya hiji jenis panginten anu seperti nu parekot gedang teh panginten. Aya kana 4 rupiah panginten padangnya. Eta teh Eta lebarna teh kitu nya power tadi teh power jadi topi. ya. Jadi kan lamun leungit cirina leungit carana oge. Eta anu ngawitan mah Kang Ipe eta gencar resepnya gitu. Yen naon teh iket nepikeun ka asuk-asukan ka pangandaran dan gitu. Panganter iket teh nya iket praktis panganter. Tah, meureun ku ayeuna mah urang jilid 2 meureunnya. Jilid 2, nah jilid 2 na teh eta. Urang ngenalkeun tadi seperti Kang Ajis ieu ngenalkeun Kang Uya oge sami ngenalkeun ieu kumaha carana. Karena kan namun ciri jeung carana henteu leungit, nya urang eta nu dikaweriskeun eta gitu. Nah, termasuk abi oge
saudara sama hoyong gitu. Kolaborasi antawis Tasik, Garut. Kan ada aya tukang batik, ada tukang aya motif. nya motif Ikat ayeuna tanda kutipnya nyamian karena motif-motif sarung karena samping gitu. Nah, anu motif-motif ikat mah mung sabaraha mun biasa ka ieu. Nah, nu mawi upami lamun kurang orang-orang di wilayah diekeun meh misalnya dimunculkeun motifna. Ieu motif ulah kapungkur we aya motif garutan menawan atau bagian. Tah ayeuna mah urang leuwih ieukeun leuwih gencarkeun misalnya motif Tasik area mana gitu misalnya. Motif area mana gitu. Nah, kita mun di Bandung mah kan nabi caket jalan kareta tarik motif batik kareta. batik kareta api huluna Garut mah dodol Dodol kitu meuh aya Tasik naon payung ulang apa Aya kapan batikna? Batik aya ciri khas ciri khas. Garutan aya aya ngobrol teh kamari ke jeung gitu nya hoyong ada mah jadi ciri khas foto-foto Garutan jadi ciri kan apa mah Garutan kumaha can abi teh ngobrol sama itu jeung si Kang Sahaja sama teh jadi hidung hayang motif tapi Garutan sisina teh tong-tong seuting variasi hidung polos we tapi sisina we ngangolere Garutan lareng-lareng neng kayak Kang Henry itu teh ngan abi ngadamel awalna tanggal awal ieu apa kucap ai ieu seueur kieu we ayeuna ku ayeuna abi kapungkur anu pujang teh ada mall kok jadi ngeprint nyetak itu. abi ingat Nah, maka ayeuna mah mending dikiekeun. Abi dari di sananya di sababaraha rupa ikat ayeuna teh. Pada di sertifikasi teh. ya di Jadi nganggo sertifikat. Nah, karena seperti kieu. Ana motif urang bikin tanda kutip urang nu lieur adegan diproduksi karek 10 misalnya karek sakodi. di luar terus 1000 Nah, kebanyakan gitu enak teh pokoknya mungkin itu tara mipit amit nya. Itu mebe tara mipit amit padahal mah nya loba ada gitu kan. jadi ayeuna mah aya wae di aya teh kan aya sistem printing digital teh meupe nya dari bahan lagi tinu abi ninggalin bahan mah gitu meupe kamari jeung si Pak itu teh anu namanya batik naon kamari teh mah urang mah cenah nyeun-nyeun teh gitu rada lebar kamari oge cenah urang karek nyieun sabaraha di 100 piece nah di luar geus aya 1000 beredar ari man cara ngondarkeun khusus jantan tiap wilayah tiap kota teh boga ciri khas motif batik komunitas ke Sunda Garut tadi mintakeun naon ya khusus kanggo sanes jualan icaleun jadi khusus kanggo komunitas kayak di Bandung mah abi motif batik kembang patra komala oh nya anu wah eta tah Nah, Bandung Lautan Api teh amun ieu mah pe amun di abinya abi geus aya rencana eta. Abi yang ngadamel teh nu Garut Majis nu Garut yang ngadamel teh sanes kanggo komunitas mah didamel kanggo komunitas tapi hoyong ngadamel kanggo anu keluar. Jadi kieu mun saya mah yang ikut Garutan teh sudah kumaha kan abi bingung ngangeu apa balanya di mana abi kan kitu nya. Hoyong gitu. Hoyong ngadamel lumayan mah pe. Abi dinu ikat kotak kemasan ayeuna keluarna rada aya seueur gitu di online oge. nah gitu aya nama kumargi tos tabu setengah hiji aya pementasan Dayak urang ka ditu nonton heula let's go Instagram Pes.